Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng enjing patepang deui sanem simkuring dua eko teh namawan dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun informasi rupining ti Sunda keur balarea. Edisi Senin kaping 21 Februari 2021. Pamirsa, salami 5 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamirsa dina informasi sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran kuarta Kiai Preman. Pamirsa, aya kiai anu sok dilandih Kiai Preman jeung Maung Subang. Biasa bisa ngadegkeun sarta ngokolakeun pasantren. Eta pasantren nu perenahna di puseur kota teh kiwari jadi pangjugjugan pikeun sing saha bae nu boga karep pasantren. Tagog kiai horeng teu salawasna kudu lungguh timpuh tur beuni kana atribut haji kayaning sarung, baju koko atau kopiah jeung sajabana. Subang upamana aya kiai anu katelah Kiai Preman jeung Maung Subang. Lantaran sapopoena tara leupas tina gelang bahar sarta batu alim nu ngadarapok dina ramo-ramona. Samalah kiai nu boga ngaran Mukmin teh ngahaja miara buukna sina panjang. Jeung sapopoena arang make sorban atawa kopiah. Teu beda tangtungan preman kitu pisan Kiai Mukmin teh. Najan kitu Kiai Mukmin nyentrik teh lain sambarangan. Kiai Mukmin meh saban poe kaimpungan jalma nu rea hayang ngalap ilmu agama. Engkoh deui ti taun 2001 Mukmin ngadengkeun tur mumpuhan pasantren di puseur kota Subang. Nu katelah pasantren Rodotul Hasanah. Nurutkeun Kiai Mukmin teh aya sawatara alesan pangna dirina miara tangtuna model kitu teh. Antarana lantaran tikeun ngoramula Mukmin dalit jeung para preman boh di Subang boh di tempat sejena. Lian teh eta lantaran Mukmin boga karep nembongkeun ka balarea yen nu kiai nu penting teh bersih hatena, rapih pakeana jeung lungguh paripolahna bae. Nu leuwih penting deui cenah malar para preman di Subang daek asup ka pasantren utamana pasantren nu dikokolakeunana. Mung sakitu informasi ti simkuring wilujeng patepang di lain waktos simkuring dua eko putih hermawan mundur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.